Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di dia bade nyaritakeun hiji dongeng anu judulna Kuda Hade Budi. Wilujeng ngabandungan. Aya maung keur mah geus kolot katambah gering. Ngalungsan handap takal kai bari gagarungan. Satu-satu nu kungsi menang ka nyiriti manehna ngumpul ngariung di harapan maung nu keur gagarungan teh. Cek munding Asya make gagarungan rek jamat ka saha moal nyaeun ka sia mah sato jahat munding ngomong kitu bari ngagadul maung nu keur gagarungan teh nempo kalakuan munding kitu sakabeh sato nu aya di dinya sareri akeuy-akeuyan kabeh sato nu aya di dinya ngaheurikeun maung nu keur sakarat tadi kajaba sakadang kuda ningali sato nu lain teh manehna mah ukur gogodeg cek domba kunaon sakadang kuda make gogode kitu lain teh tah si maung teh kusuk kumaneh lain baheula si belo pernah ditekuk tembal kuda kaula mah lain teh ngewak kana kalakuan si maung teh ngan waktu ayeuna kan manehna teh keur geuring parna manehna teh keur sakarat kuduna mah heo sato nu keur sakarat teh ulah diheureuikeun kitu meureun jek batur teh rajon aya kawani kan nu keur sakarat sanggeus ngadenge ngomong kuda kitu sakabeh sato harita nu di dinya jarempe jeung cing laleos kalaleuweung deui sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.